godeg ninggal Wirahmana godeg ninggal Wirahmana godeg ninggal Wirahmana sadaya gara-gara buah mata birahi kania mangkat birahi hari urang jauhan sarai mas titi rinti titi 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 rinti turana turnas titi lunggut timpu hati-hati lunggut timpu Pak Haji Asep hati-hati lain kawis lemah jaya karep rek sumerang jaya karep rek sumerang regik ngan harati gagah rigig ngandung harati gagah ternyapa andinya lainnya dari kahyangan lukai lemu surga dunia widadari Keningan datu turunan Sunda sawah watak kapan
Saurnira anak panjang senugi iya senengi sabda busana maneka warna busana maneka warna maneka warna sretin ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sarba kapuspi pengudian yang pajraking sarwarukma ya sarwarukma renggeng manik narawata Jonggring salaka sawarga maniloka yang otipati jagat nata batara guru di karaton balik mercukonda di sarangan kursi guarsi resenarada
kasumpingan rakana ku anjeun Hyang Ismaya Semar timarca pada anu kiwari parantos aya di payuneun Hyang Otipati Jagatnata Kakang Ismaya haturkeun haturan rawuh Kang Wilujeng sumping Kakang Purtaherto kalayan ngahaturkeun sembah katuran rawuh Kang nuhun naon rupiah pembage ditampi kuda leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka kalihna ti eta hapunten ku tamelarna hapunten Kakang Badranaya urang saling maklum ai soal kasalahan mah rumaos tamelar keun bae da biasa na geuning kitu zaman kiwari mah kadang-kadang jeung dulur jadi deungeun jadi dulur hirup sok loba kakonengan teuing teh kitu tah kasoro saeutik oge ku dulur mah geuning sok kukulutus dimaklum ngan omat we ulah salilana nuturkeun kakonengan hartina ulah dudunya ulah make teuing kadunyaan teh sabab di dunia mah rupa-rupa kejadian teh sok aya mamalana sabab ari dunia teh dal wau teh dunia teh watak takabur leres komo dipake koret mah dipake pedit hartina teh urang teh sarua jeung menet kokocoran rahmat pangeran seperti urang boga balong laukna kokocopokan da saat tuluy ti walungan dikocorkeun ai teu make kokocoran deui kalebak da dijabah cai mah loba ngan lauk kabur da bedah dijabah dunya mah loba ngan nikmat eueuh dunya loba barokah teu aya keur naon leres cing inget yen pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh eta helas eueuh paedahna tanpa hirup salilana cicing dina jalur anjeunna cinekna mah meureunnan kudu iman jeung takwa kanu kawasa dabongan urang hirupna di alam dunya ieu teh boga tugas moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba tikeun pikeun ngabdi sabab lamun diudag ku kanyataan saha jelema nu mawa dunya di mana paehna timimiti datang nepi ka balik da buligir jelema mah datang buligir balik buligir da diboehan so teh kudu hirup leres harta kakayaan anu ngaleuya ladang usaha kusek pe urang paeh anak jeung pamajikan oge geus ngusir silahkan bapak untuk pergi selamanya jika sedih sote geus genep bulan mada kawin deui teh potongan urang teh
eta imah ladang urang teh dipake hees maru leres nu matak urang ulah dumeh raja dalamun geus ditinggalkeun ku roh mah sanajan raja pek bangkena aja celengkeun anya celangkeun ka pasar aya nu meuli moal apan bangke raja moal tetep hargaan mana jeung teri lauk nu pangleutikna hargaan kene teri tah leras nu matak naon nu rek disomongkeun teh anu rek dipake amis naon amis buah gintung nu dipake agul teh naon cing inget yen ieu dunya teh panggung sanewara aing ngaran-ngaran panggung pan isuk-isuk teh dirungkadkeun leres nu matak urang dina acting teh ulah leupas tina skenario anjeunna pek dek ngaleuwihan oge tina skenario tapi ulah carekeun sutradara malahan lamun urang acting leuwih teuing tapi sutradara kudu atoheun asal pas leres nya leres cing percaya yen anjeunna teh maha dina sagalana maha tingali maha beunghar maha ngadangu da urang sarerea di alam dunya teh moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid ieu teh kabeh alat deteksi wungkul tong boro luar tina wujud dina diri urang oge kapan aya nu mung dibawa bohong leres nya timalan saha anu mampu ngalawan anjeunna raja nu kagungan kerajaan aja wajala ongko timalan tah gitu salajengna atuh aya naon sepuh sumping ka ieu tempat anu teu aya iber ti tadina aya perlu mangga Kakang Ismaya sae pedar bejer beas ulah bade didingding kelir gendang siloka geura pedar sacara basna ayo perlu mada haroream ka dieu teh nyata sok sieun dipajarkeun barang penta bisi pajarkeun rek nyeum laras cenah bade hajat tapi da incu lain anak tansah diajeng-ajeng aya naon kieu ieu copi tapi hampura ieu rek make basajan we moal make bahasa karatonan bisi ieu mah bisi korban ku basa-basi dek make bahasa bojong laja we bojong waru timalan mangga anu penting kaharti karasa sanajan make bahasa deungeun ai teu kaharti mah wah
sabab anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya nu bakal apal kana basana bangsana leres nah lamun ngadoa dina hate ku basa urang Allah moal narima ya pasti nampi heuh da Allah mamaha dina sagalana di malam kieu ieu sakali deui hampura bisa aya basa nu kasar lain rakyat kapamimpin tapi ieu mah Semar kanu jadi adi pribadi ongko ieu mah dek nepikeun kahayang rakyat aspirasi rakyat ongko asli dewek mah dek nepikeun aspirasi rakyat teh cilik putih celak herang teu make implik-implik politik toong ku kacamata politik lain dek usaha aing isturing bener-bener murni sora rakyat nu rek ditepikeun maksudna ari maksud jeung tujuan teh hayang langsung ngadenge laporan pertanggungan jawab raja palai langsung ngadangu laporan kaula tah laporan ngeunaan jadi raja geus gawe naon ti mimiti di istrenan mang tahun-tahun nepi ka kiwari geus ngahasilkeun naon aya di malam seolah-olah eta teh tutup buku rek muka lamaran anu anyar larat kudu aya laporanana teh anu goreng tahun anu tukang nyaeta cing jadi enteng pagawean ayeuna tahun ieu cing leuwih alus tibatan tahun nu kaliwat hampura ieu mangga ieu marek nyokot sora rakyat we sabab naon sanajan ieu sistemna kerajaan tetep aya kadaulatan mah aya di tangan rakyat leres heueuh sok lamun eueuh rakyat na siling rek mingpin cucunguk kitu leres jeung ai rakyat mah eueuh mantan aya mantan rakyat teu aya tah malah sakapeung jelema boga gelar hiji jabatan boh bupati boh gubernur di mana eureun jadi gubernur atau eureun jadi bupati tuluy jadi rakyat asana teh meureun turun darajat padahal teh naik darajat sabab naon sabab naik cicing di lembaga nu pangluhurna leres tah lamun ditinggal ku hakikatna leres kade cing hati-hati moal ilaing gede gitu mun eueuh pangrojong tinu laleutik nya memang kitu pisan nu matak naon nu rek dipake sombong oge sakitu henteu loba kene mangga saepkeun karek ngabalakan teh mun gapleh mah tidak bumi mamondasi kahiji minta laporan pertanggungan jawab raja kaduana ari ilaing jadi raja teh lain ngan ukur sanagara tapi tilu alam
hiji alam ieu alam syawarga maniloka kadua alam Madyapada kahiji alam Mayapada kadua Madyapada katilu na Marcapada tak ieu teh kabeh di bawah pimpinan Ilahi leureuh hartina raja di raja leres tak di dunia ayeuna geus leuwih kajahatan teh jelema teh geus luar tina batas nu perang ti nagara jeung nagara can eureun-eureun leres napi ka kaayaan dunya oge geus mung deui bersahabat jeung manusia longsor letak biji tsunami longsor banjir kahuruan kanaraan darat laut udara loba nu korban can nu perang tereureureuh tensi kriminalitas leuwih ngaronjat angin puting beliung timalan ieu dina soal kajahatan teu hayang urang dieu numpes kajahatan na teu hayang urang dieu ngarobah akhlak-akhlak nu jararahat ieu dunya nepi ka ruksak teh akibat pola manusia adalah ayeuna anjeun jadi raja cicing-cicing nu matak dewe hayang ngadenge laporan pertanggunggan jawab salaku raja nepi ka perbahmana gawe ilaing bisi engke yang tunggal nuntut ka anjeun ai geus musyawarah jeung dewek mah dewek dek ngabelaan asal anjeun dina waktu ayeuna bener ngadeksa cekna nila saplasna nya kudu cek nya na lain cek lainna dina laporan pertanggungan jawab aing hayang langsung ngadenge entong laporan pertanggungan jawab si lain teh ka para dewa wungkul komo di dunya mah nu laporan ka para dewan-dewan teh deuleu para ranen deuleu sakali laporan pertanggungan jawab nu mobil mah nu imah mah naik pangkat nu perumahan mah naik jabatan proyek naraya teh teu ngadenge naraya teh budak nyaho deuleu kan teu bisa nyarita parantos sakit we heula ai ku kitu teh mah da wajar we kadulur meureun ka adi ongkoh melang wangsul kaula kana pribadi kaula salaku adi sujud syukur kanu maha agung geuning kaula teh di aku keneh salaku adi salaku dulur nuhun Kang eta teh tawisnya tawis deudeuh ka kaula bisi kaula kalalanyuan teh heuh nuh kadua na wilujeng sumping dunungan kaula margi salira ngatasnamakeun rakyat jadi eta nu disaurkeun teh eta teh sora balarea jeung tibatan ayeuna jelema ngararamuk
demo dari pangwangunan diruksak diduruk di Baledogan nepi ka poho kana temah wadi sedang kencek pangeran oge yen Allah mah tersepen ka jelema nu nyeun karuksakan di luhur bumi nu mata kieu carana kaula maksud ngalaporkeun gawe kaula jadi raja di sawarga Maniloka kahiji kapungkur uninga naon aya kajahatan anu muncul di negara Alengkadirja nyaeta Dasamuka Raja Alengka eta anu jadi bibit rurujit inung rurusuh kajahatan kulantaran sarerea ngalaporkeun raja para dewa ka kaula yen aya kajahatan anu luar biasa hese di ungkulanana didinya kaula mimiti digawe malah satu asana eta kejadian di keluarga urang keneh baheula naon si Batara Kala dek ngakanan jelema nu aya di dunya kapan kaula usaha jeung salira nyalametkeun masyarakat anu aya di dunya rupa-rupa cara make jeung nurunkeun dalang kandabuana nyaeta masyarakat anu diancam ku kala teh kudu diruat ku dalang kandabuana padahal eta teh Wisnu diturunkeun ku kaula dikersakeun si kala nepi ka insafna heuh kitu da sagarupa oge kudu berdasarkan data nu otentik atuh tuluy ayeuna wangsul kana carita Rahwana kulantaran mahabu kajahatan Rahwana jeung sabalad-baladna nya kaula nurunkeun Wisnu ka marcapada dina gelar Arjuna Sastrabahu anu jadi raja di Maespati dikersakeun Dasamuka bisa lumpuh taluk kalayan moal ngajalankeun deui kajahatan nya Wisnu cenah balik deui ka sawarga meureun Dasamuka teh kulantaran anu dipikasieunna geus eueuh jadi kamuh deui panyakit sarakahna teh leuwih ngaruksak nya kaula nurunkeun deui Wisnu dina gelar Batara Rama nepi ka ansur lebur papan kari tulis tayuna dek ningkat deui kajahatan dina zaman kiwari padahal kaula geus nurunkeun deui Wisnu mangga geura tingali di utara segara teh karaton teh kosong da puguh anu nyicinganana Wisnu turun ka dunya dina gelar Batara Kresna nah kirang keneh gawe kaula bisi pajarkeun ilaing eueuh gawe aya geus kitu bagus kadenge hartina tanggung jawab ai eta nah teu bisa numpes kajahatan nepi ka eueuhna hari kitu geuning buktina mah Wisnu aya nu jahat bakal beuki meuweuk sok asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan kaula naon
Saur salira nah kaula teu bisa ngarobah jelema-jelema jahat atanapi numpes kajahatan. Kang paralun maklum kasuhun ninggalih nu dipamrih hampura anu diseja. Naon? Lamun kaula tekad dek numpes kajahatan dina harti kaula teh ngarumpak kana kodrat irodat. Ngarumpak kana kodrat jeung sareng irodat. Naon sabab hade jeung goreng ieu jajadian anjeunna. Hoi hoi saha jelema nu bisa numpes kajahatan teh saha? Sabab kajahatan jeung kabeneran ieu teh kabeh jajadian anjeunna atuh urang sarwawi jeung rek ngalawan ka anjeunna. Heuh atuh ngaletikan kajahatan teh tah urang mah tugas teh ngaletikan kajahatan. Jadi urang mah usaha pikeun ngaheureutkeun ruang lingkup eta kajahatan. Da ari jahat mah moal sapanjang dunya ngadeg mah Kang. Oh hampura aing nafsu bi teh. Keuheul. Jadi kitu geuning aya di dunya teh aing saya loba kaganggu ku urusan dunya hate teh. Moal bisa kaula numpes kajahatan Kang. Paling-paling usaha pikeun ngaletikeun kajahatan supaya ulah nerkab deui. Heueuh nya ayana ngarona sis kamling eta teh lain numpes hartina teh lain. Heueuh bener euy hampura dewek. Eta nu culametan masuk aya wae deui. Anehna teh. Ceuk kaula ge da moal eueuh atuh Kang. Eta nu geus nararipu deui. Puguh-puguh belut menang nyatrum, bebeja menang urang. Pajalkeun teh abikeun cenah da beukieun kitu. Ka guru teh kitu teh. Benernya leres. Katiluna tungtutan salira orasi salira teh naha kaula teu bisa ngarobah akhlak-akhlak nu jahat cenah saroleh. Atuh kaula teh Kang cing emut yen di luhur langit aya langit. Sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa, dewa pinter aya nu leuwih pinter. Kaula teh naonana teu ti kuku-kukuna acan pangeran. Allah moal bade ngarobah kana akhlak jeung nasib jelema sehingga eta jelema teu bisa ngarobah nasib pribadina. Allah moal bisa ngarobah atuh komo kaula. Makhlukna keneh biasa. Heueuh ya euy. Seorang nepi ka dinya gini. Naon sia teh seuri jeung serikeun. Seuri mah bebas ngalamun jeung serikeun didegungkeun saku aing. Aing teh rumah saja lah masuk kesalahan. Beda sia seurina nyentug. Hapunten Kakang Semar, hapunten eta.
bener pengen atuh sanggup jadi raja sih wayahna tuluikeun deui jadi raja teh euy sapriode deui macan aya nu dipercaya nu sejen bener komo didenge-denge teh ayeuna mah meuni oh parontok-rontok geuning hayang jadi pejabat teh dibelaan duit ge diawur-awur nepungan geuning karaya teh heueuh jiga nu heueuh we amis budi balangah belenge ngadak-ngadak jadi amis budi jeung bager ai geus gek madeuleuh dina kursi ngadon culang cileung ngeunangan palingeun da loba nu kadenge ku dewek atuh kadang-kadang aya raskin teu siling telin aya beas keur pakir kadulur-dulurna we dibagikeun teh lho kadang-kadang dijual deui teh hampura teu nanaon bener euy hampura nafsu dewek teh heuh nyata kajadian loba teuing nu kadenge gara pek pecahkan sia cicing di dunya sakali ewang jeung aing sakali mah turun mate dorek ceri teh muni asa kumaha we jejeuwir teh deuleu aing kadang-kadang hampir koslet aing teh deuleu rawing cepil dewa sakapeung sarengeh dek teh seuri sakapeung guwuk ceurik lamun aya nu nenyokeun laku lampah aing di dunya moal teu disebut nu gelo ka aing batur ngobrol teh lintang jeung Bang Ani di Sukabumi aing jadi batur pakumaha teh batur eta curhat teh ka dinya we heueuh aing teh ka itu lepas teuing aing teh da kumaha atuh da puguh sorangan moal kuat curhat teh dewek teh lintang teh jeung Bang Ani da bejana urang dieu cenah urang Bojong Waru teh Bang Ani teh heeh timalan syukur jadi bener euy moal bisa dirobahnya moal tak ieu teh Kakang Semar urang wangsul kana pokok we naon pangna dunya kaayaan ancur kieu kajahatan beuki loba teh sabenerna ieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah pikeun ngabuktikeun ayat-ayat anjeunna naon dina ayat geus mere beja pangandika anjeunna naon cenah yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema nyata silo dek di dunia mah euy nya itu dia mah ti luhur bakal kadeuleu nu mawi bakal katingali kaayaan marcapada lamun enog geus ngagorolong ka tonggoh bu eta kolot baheula nepi ka rata kitu nog ngagorolong ka tonggoh coba ningali na ti luhur mada baka jentre atuh leuheung lamun ngagorolong na ka lebak bari teu peupus lah ieu mah para reupus da jelema teh imanna teh tinggal tangkangna we ka lebak bangkong di kongkorong pujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong jeung ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati
bongan bangkong itu Kang kacai teu dimanikeun bongan hirup bara rohong pas ini teu dijadikeun. Tadi omongkeun kitu teh ku dewek di dunya bareuleu ngan ukur beuk. Aya nu nentang ka aing pajarkeun teh mana cenah hadisna kitu. Eta teh Aya nu ngajebengan wae tong boro dina sohehna cenah dina doibna oge eueuh hadisna maka jeung bangkong di kongkorong kujang. Eueuh rengkolna. Atuh mun jawab ku Akang, ai dijawab sieun pasea. Ingat aing jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok ti paseaeun leuwih hade jempe dewek mah. Lain atuh berebeja we saeutik mah naon ulah mangeran ka hadis atuh kitu. Mangeran maka Allah nah lamun mangeran ka Allah bangkong ke bawah sabab naon utek tongo walang taga roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna jajadian anjeunna pecakan silaing gerak kadunya loba linglung geuleuh dewek biasa kadukun nu dararatang ka tumaritis nu mawa aku apang nyampekeun keur dagang mah hayang payu mah kawin hayang menang jodoh aya oge anu cing cenah Bapak Semar abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu na teh disangka Mama Loren gitu Pak. Di lurah aya. Disangka Joko Bodo. Disangka paranormal aing teh. Disangka Mama Loren. Tak kitu deuleu di dunya teh ramena teh. Leres. Tah keur nu mikir mah lamun kajadian eta teh bakal beuki mukasapah. Keke mukasapah teh naon teh? Ai mukasapah teh terbuka. Jadi leungit tina rupa-rupa hijab. Ari hijab pipining hahalang. Tak kira aing teu rek ngaji teh. Oh. Loba pipiningnya di dunia mah kade kasombong kawani kahayang kamung eta teh pipining sanajan ayeuna jelema pinter macana pinter dina teorina kuboga rasa pinterna oge manehna teh teu sadareun yen eta teh pipining nu mawi dina sandi mangga aya kajaba modalna teh ti lintang ti kudu ngosongkeun ieu pikiran. Zero main. Tah kaula teu apa zero main teh tah sia. Cek aing oge. Ai zero teh nol. Kosong. Main pikiran. Laras. Cobi lamun ngosongkeun jiwa mah bakal ebreh sagala rupa. Tah ku rupa-rupana kajadian bakal ebreh yen sadar hirup teh di dunya. Tah di dunya mah kitu.